dunia keur meujeuhna dipojokeun Islam teu dibere angin. Padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya nu teger. Moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun. Ya tepat tuh ke Amerika ge lamun lemah malah sapira kos kitu urang ge pan. Itu can diratan lah kos kitu ulah dianggap. Tapi ketika geus delcel urang ge rada culak cileuk. Nah, itu secara politis kos kitu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika. Sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantak Amerika kajen teh ngomong no gagah ge di jero hatena masih komo ngalawan Indonesia mah siono geus teu kudu ku tentara ku aki-aki geus ku aki-aki geus ku gitu mendaknya nama ngarep-ngarep aki-aki geura pararae bab sih tentara mah geus teu dianggap sebab didikannya anak masang kuda-kudana geus kanyahoan ku nyana jeung teu didikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang engke teh rahasiana supaya menang. Moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa. Pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun jasa. Cieun aki-aki anu kopehna beureum anu kancingna ge salah imah eta sieun eta Amerika kanu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dardiru tah nu aki-aki anu tek nyekel batu bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu aki-aki eta atuh teh samarang Indonesia tetep boga sejarah lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ke Cikande di Cikande nangtung seret deui datang ke pos didinya di pos nangtung dibuka dadana Ki Ahmad cek belan ini bukan orang ini jeleba nu sekarang itu mantak aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun eta teh boga sejarah dibaca kunyana. Lamun ketika jelema neuk ngareli mararingung kabeh cek Samaun ulah bingung yeuh di barere batu teh tinggal nu buta kula mah moal cenah moal ngeli. Lantaran gula mah buta teh naon dibere batu doang buat tur ngareli nu buta menyekelan batu we kadenge Belanda duduk murti simbalu dibacaan bismillahirrahmanirrahim timpahkeun wo cegur eta nu buta bae bisa ngajegurkeun komo anu bentak meureunana tah urang ngadenge kos kitu mah resep tah perang teh asa deuk menang wae. Iya tuh, ulah dikira Indonesia mah. Lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah. Jawa Tengah, Jawa Timur terkenal asal nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomas mah. Nu mantak keur zaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura, bloon teh urang Madura. Asal ngadenge Banten bae, Jawa Timur, Madura nyoba bae ka urang Banten. Lain di Indonesia bae di Belanda di Amerika terkenal orang Ciomas emang kumaha gitu lantarannya nama nyieun golok lain make nanaon make leungeun dibeulem besi sagesa dibeulem hurung beureum dipaut orang Belanda naleukeun we waduh cek kieu berapa kos kieu
nyin golok tadi gitu kan set dipaut diemple-emple urang Belanda gide waduh lain lawanan cek ini lain aku kos gitu eta golok Ceu Mas teh lawan make trang-trang tong tambah naon make leungeun dipaut set beres tancapkeun ka hulu orai taneuh ceuk kenakeun pindah peurahna ka dinya beres puasaan 7 mulut kaburu paeh tanu puasana ieu golok Ceu Mas emang kumaha pake teu kudu dikenakeun asal katoel tak geus ngerenyed sakabeh awak tuh baheula kos gitu menperkerisan temanggung kedung eta kumaha emang nyen keris gitu emang nyen keris kumaha make lain asugeun cet ploy-ploy eta nyen keris teh kos gitu eta teh dipake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu tah nu mantak nyana teh aya ku ari meneliti ke Indonesia aya keneh eueuh tah nu kos karitu tah satungtung aya keneh moal ka aing merangan Indonesia moal nu mantak padahal mah geus areueuh ngan aya keneh aki-aki nu ngebeledeh dianggapna eta asana ieu jakeuna ieu ya Allah boga sejarah tetap Indonesia lain lalagaan tenang bahkan di Indonesia mah diperkirakan dibatur Gus dardirdur moal waka diserang moal waka di Indonesia ya lain lalagaan Timur Tengah serang Mesir diserang Syria diserang Irak diserang Iran diserang terus bahkan ke Thailand ke Malaysia Indonesia mau moal waka terakhir sieun lain lalagaan sieun cal model Gus Dur ya mun teh sieun kita Amerika kagus atuh sieun tetebakan aja pas jasa tilu tetebakan di Amerika teh tepat salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu dibuktikan pan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho teu ka jero kampung eta di Amerika aya satu kampung dedinya disebutkan anu aya selidik bener tadi nah eta lah bingungeun nya ka jelema-jelema model kos kitu mangganing cek Gus Dur setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya nyingsieunan doang mana seberbuktina mah mana tuh aya ge Gus Pur eta gimana caritana tuh di negara urang keur diantar acak-acakan kieu emang kudu ngalingakeun atuh aya gaib-gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang keur bae keur bae diantar da ka mana sia lalempangana da kumaha sia we ditol mah tetep ditoelkeun bae antar huru-hara seutak setik kalau masalah tetep nu nyekelan Indonesia mah lain jelema sambaran lain eta burung Garuda teh mah hiber unggal negara ngabogaan kos gitu hitung-hitungan tapi di Indonesia paling sulit boga sejarah Bung Karno teh mantap Bung Karno mah kurang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadeule asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jelema keur aya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho nya mah disebut mau Bung Karno jadi mau bae biasa ketika ka Lampung Bung Karno asup ka Lampung ngahiji jadi gajah nonton sing ada itu saya gajah tuh ngato hese Bung Karno mah tempat tapana loba jasa unggal provinsi aya tempat tapa Bung Karno ya Allah ya Rabbi di imahna kadang-kadang aya bae
Ayeuna nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno aya keneh tenang goteng bilu ngaji di dieu. Orang jadi negara Indonesia mah kos gitu aneh tenang kalem urang mau urang bae ngaji nu ngurusan negara aya keur barodo wari memang ieu bang negarawan teh keur barodo ngeunkeun bae anteu engke ge aya muncul tek nu urang kaget wari masih kene kuliah keneh beneran nih mah bakal nyekel negara Indonesia teh kuari masih kena kuliah nagenya nama 3 universitas 7 universitas jelema na nyana-nyakeun tapi di universitas anu aya di 7 universitas tenang bae geus bisa bahasa Jepang bahasa Cina bahasa Korea komo endi mah kitu mah masyaallah. Oke, ulah bingung, ulah bimbang, batur nyekel negara keracak-acakan, urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya nu ngaping negara teh tenang.